mitra sadaya mangga urang lanjut ke deui dongeng-dongeng nu kasangakeun di Mang Jaya Official. Anu mana Mang Jaya ayeuna bari ngahanca dongeng judulna Cipanon Indung karangan Kiliksa bagian ka-13 para mitra. Dongeng ieu tamatna dugi ka bagian 86 para wargi. Dugi ka bagian 86 tamat-tamat teh di Mang Jaya Official para wargi. Tamat sadayana insyaallah tamat para mitra margi parosni program di Mang Jaya Official. Kitu diandalusnanya mangga nyangakeun kenging para mitra ngaralat deui atanapi kenging diproduksi deui ku Mang Jaya Official kitu tah. Para wargi ayeuna nincak bagian 13 Cipanon Indung karangan Kiliksa. Aku salajengna para mitra di playlist Mang Jaya Official aya carios namina Sopala Tanding Jawara 52 episode sareng ieu para mitra Lodaya ti Pakidulan amranda para wargi 23 episode. Mangga nyangakeun pilarian di playlist na aya sadaya mangga nyangakeun carios nyambung Cipanon Indung karangan Kiliksa dina bagian ka-13 Wilujeng Dadanu. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta cenah para wargi naon? Cipanon Indung. Mangga. Yeuna nincak bagian ka-13. Kumaha saterasna para wargi lalakon Nyi Sarmi salajengna. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, sakumaha anu parantos digamarkeun kamari. Buati menang putusan yang rek tetep ngagawekeun Bisarmi di imahna. Tapi gajihna rek diturunkeun moal jiga nu geus-geus ari alesanana mah rek ngagunakeun kasalahan Bisarmi nu cikeneh dilampah. Teu loba omong harita keneh nyampeurkeun ka dapur. Kasampak Sarmi keur ngepel bari ngobrol jeung Yati. Puguh we buati keheuleun tuluy teu panuju ka anakna aya di dinya. Yati, dihadap ulina ulah ngagokan nu digawe barina oge. Nyentak di tahna teh. Yati menimurungkut gancang keluar ti dapur berebet katepas tuluy ulin sorangan jiga budak punung. Buati ngalengkah lalaunan sub ka dapur reg eureun. Bisarmi ge para mitra ngabedeg hapunten ngarandeg digawena. Sabab nu rek dipel teh ditincak ku Buwarti. Nah, Buati nu ngabedega nulak cangkeng beungeutna jamotrot baeud. Sarmi, eureun heula sakedeung, kami rek nanya. Menyuk sumangga agan bade naroskeun naon? Ari maneh betah di dieu? Kan tenan agan betah pisan. Buati jebi bari ungut-ungutan. Panon mureleng ka Sarmi. Untung we Sarmi keur tungkul teu nempoeun anu ngajebian. Atuh teu matak nyeri kana hate da teu kanyahoan. Syukur ari betah mah. Kumaha mun gajihna dikurangan deui? Na tetep rek betah wae di dieu tawa moal. Buati nanya hal ieu matak nyentuh kana hate Sarmi. Tuluy cengkat lalaunan teu tumanya dibarengan ku hate nu pating seredet. Naon margina agan, naon kalepatan abdi. Kasalahan? Na teu ngaku kitu kasalahan? Sumuhu naon lepatna abdi teh agan. Maneh geus nyieun kasalahan ye. Jalir tina janji ngapilainkeun kana pagawean. Mun maneh betah keneh di dieu syukur, tapi gajih maneh dikurangan saparapatna. Mun kamari 10.000, ayeuna mah ngan 7.500. Kita minangka hukuman ka maneh. Nu geus jalir tina janji. Tak kitu daek atawa henteu? Mun daek pek teruskeun digawe, lamun teu daek geura init neangan deui sejen. Bisarmi ngahuleng. Eta omongan asa dina pangimpian sabab teu disangka ti angalna. Yen bakal narima perlakuan kitu ti dunungan. Sarmi sadar lalakon hirupna keur maju kana papaitna, peupeheurna. Kudu sabar jeung tawakal lain teu nyeri narima putusan kitu tapi inget, yen neangan pagawean teh kacida hesena. Akhirna ngajawab kalayan tatag. Juragan abdi mah kalintang nganuhunkeunana sakieu oge margi. Sanaos lepat oge abdi teh dihargaan keneh hatur nuhun agan abdi mah nampi. Jadi rek tetep digawe di dieu nya? Buati bangun handeul. Da cek sangkaan ama Bisarmi bakal punung sarta milih eureun. Laras agan sawios gajih dikirangan oge.
Margi abdi mah rumaos lepat parantos jalir tina janji. Sok sanaos sanes dihaja oge. Jawab Bisarmi hatena rada tugena. Tapi nyabar-nyabar maneh. Kajeun ari kitu mah atuh tapi aya keneh syaratna sarupa deui. Lamun maneh bener-bener betah keneh digawe di dieu, kudu taat kana peraturan nu dikaluarkeun ku kami. Kahiji teu meunang ngobrol jeung juragan pameget, kadua teu meunang milu ngariung di tengah imah bari lalajo TV, katiluna teu meunang narima duit ti juragan pameget, sok sanajan duit gaji. Tah sakitu aturan ti kami. Kumaha? Sanggup? Sanggem juragan unyuk sumanga bade tumut kana pangaresa. Ceuk Bisarmi estu ngayakinkeun. Sok sanajan ari hatena mah banget ku teu ngarti sabab sikap dunungan awewe kacida robahna ti biasa. Ya gari kitu mah tuh. Pek tuluykeun digawe. Leos Ibu Wati indit. Dengareret deui ka Bisarmi nu olohok bengong colohok ngemang kadu. Para mitra sadaya, hatena lelenyapan jajantung neratug dina sawangan geus kacipta jalan kahirupan mimiti nyorang nanyak tarahal loba batuan ditamah ku samara nu pait peuheur. Geus mimiti ieu naha naon atuh nu sanyana. Da aing mah teu rumasa nyieun kasalahan gede Iwati lat datang. Nah kumaha ari pipikiran Ibu Wati, tapi aing teh babu nu kudu taat jeung satia satuhu kadunungan. Da geus kieu kanyataanana aing kudu narima kalayan kasadaran. Mun aing eureun sarta teu narima kana gaji nu sakitu, tangtu bakal leuwih gereng nasib aing. Sabab nyangan pagawean teh teu gampang. Geus pasti aing kalunta-lunta deui meureun. Kitu gerentes hate Bisarmi. Manehna narima kana putusan dununganana nu sakitu matak helokna. Bisarmi teu panjang pikir prak digawe deui neruskeun hanca nu tadi. Pukul 2 beurang gerung-gerung aya sedan di buruan reg eureun. Horeng juragan Suganda geus balik deui ti pagawean. Sup ka imah bari ngajingjing tas katempona bangun lungse, asup ka imah teh kawas nu asa-asa. Sabab geus kacipta dina sawangan yen bakal aya ribut deui jeung pamajikanana lantaran masalah nu kamari ge can rengse. Geus bararesi di imah yeuna geus datang gitu si Sarmi teh. Oh nya datang meureun. Ceuk hate Suganda ngadadak pipikiran jadi tenang. Sabab teu melang teuing ka barudak. Tangtu aya nu marhatikeun dahar jeung pakena. Sup Suganda ka kamarna barang gok tetela di jero geus nyampak Ibu Wati keur kurah koreh kana laci meja tulis. Keur naon, Bu? Aya naon nu diteangan atuh? Ceuk Suganda ngawanohan deui. Da isuk mah teu patanya ucing balem para mitra, Bu Wati ukur ngareret. Sorolok keduk laci dikajerokeun deui tuluy ngarahuh kawas nu capek tapi teu nemalan. Sarmi geus datang, Suganda nanya deui bari ngalaan bajuna. Parantos mangga gara tepangan tuh nu jadi dapur. Bu Wati kawas nu nyungkun. Sopan ge pika keheuleuan atuh hate Suganda geus tiis teh jadi ngagolak deui. Lung-alungkeun ka meja kana kasur gek diuk satengah mebeutkeun maneh. Tuluy mencerong kanu jadi pamajikanana. Wati, ieu saha? Suganda nunjuk kana dadana. Make naroskeun. Na geus pikun kitu apa teh? Lain pikun tapi hayang nyaho. Maneh teh waras atawa henteu? Mun waras maneh kudu nyaho. Ieu saha ieu? Suganda nunjuk deui kana dadana. Bari molotot kanu jadi pamajikanana. Atuh Bu Wati ngajenghok reuwaseun. Nah, abdi mah teu gelo apa? Waras keneh. Itu teh Kang Suganda. Saha? Saha Suganda teh? Naon sawabeuna aya di imah ieu? Mun salaki abdi, Bu Wati sopan. Awakna ngadeg-deg sieun. Ari nempo Suganda popolotot bari sesentak mah. Munnya kami salaki manehna pantes kitu peta ka salaki? Kami teh capek tas digawe usaha pikeun nyukupan pangabutuh sapopoe supaya anak jeung pamajikan teu kalantar. Tapi naha datang ka imah disampakeun nu kieu patut? Nah kitu sikep hiji awewe ka salaki? Coba jawab. Kitu hiji sikep awewe ka lalaki? Bu Wati teu nemalan. Kalah ngeluk tungkul tuluy inghak-inghakan ceurik. Hatena sedih jeung nalangsa dicarekan lak-lak dasar ku salakina. Suganda jempe tuluy nangtung sarta kaluar ti kamar. Koloyong katepas gek diuk dina korsi. Suku numpang kana meja beungeut geuneuk bakat ku amak. Keur kitu seleuneu Bisarmi nyampeurkeun sok nu cai enteh dina meja. Leos deui ka jero tapi kaburu digeroan ku Suganda. Atuh Bisarmi balik deui rengkuh hormat bari nanya. Bade pikir saeunaon juragan? Diuk sagedeung bi, kuring rek nanya.
Suganda ngarobah diukna, suku diturunkeun tina meja, tuluy istighfar jero hatena, meper amarah. Atuh Bisarmi meninggal leper beungeut sepa sieun dicarekan ku dunungan. Gek diuk dina ubin meni mendeko bangun ajri. Ulah di dinya diukna sok dina kursi. Sawios di dieu we juragan. Nya kajeun atuh. Ari Bisarmi geus lila datang. Suganda ngamimitian nanya. Panon melong ka Bisarmi nu ngaleper sieun. Parantos agan, tadi kirang langkung pukul 10. Syukur ari kitu mah, tapi kuring rek nanya ka Bisarmi. Ari Bisarmi inget kana janji atawa henteu? Suganda neuteup sorot panon jigan hurung. Puguh Bisarmi beuki sieun. Lantaran tadi geus dicarekan ku Buwati alatan elat datang sulaya tina janji pasini pasang subaya. Agan 1000. Mugi teu janten bendu salaksa mugi teu janten duka. Abdi teh rumaos lepat teu tigin kana janji lepat tina pasang subaya. Nanging abdi teh sanes maksad nyapirakeun kana amanat juragan. Oge sanes ngamomorekeun kana padamelan abdi tegan. Abdi teh aya wagelan jalaran pun anak udur kalintang repotna. Ampir we teu katulungan tah kitu. Nu janten alatanana pangna abdi telat ka dieu teh juragan. Oh, kitu. Nah bener teh Bi. Laras agan abdi mah teu wantun ngabohong ka salira. Margi abdi mah sadar yen salira teh ageung pisan jasana. Nu parantos nyalametkeun nyawa abdi, sareng ngajait abdi tina jurang katunggaraan. Abdi teu werat upami kedah bohong ka jalmi nu sakieu saena. Ceuk Bisarmi Daryanaker. Nya geus atuh, kuring percaya. Jung da digawe tapi mentah heula cai jeruk sagelas ti koro ye satuheureun ye. Punyuk sumanga agan. Bisarmi ngemplong hatena. Sabab Suganda mah teu ngamek jiga Buwati, malah mah katempona nyaaheun pisan. Bisarmi asa kaupahan sedihna teu nguluwut teuing najan tadi dicarekan ku dunungan awewe oge. Para mitra kaum dangu, sanggeus Bisarmi nyodorkeun cai jeruk ka dunungan lalaki. Bisarmi ka dapur deui, neruskeun pagaweanana masak keur dahar sore ari Suganda ngalamun bari diuk cai jeruk nu dipentana ukur di pelong jiga nu haroream nginumna. Keur kitu torojol Ibu Wati nyampeurkeun beungeutna bareueus panon carinul gek diuk pahareup-hareup jeung salakina. Pak, masalah anu nuju di payunan ku urang duaan teh nya kalintang panasna, Pak. Upami palai rengse mah urang teh kedah papisah heula we kanggo sementawis. Buwarti nekad ngajak segah. Ngomong naleuleuy jeung sopan tapi kadengen aku Suganda kawasora gelap saleser. Sabab maksud pamajikanana kacida salahna mawa karep sorangan. Terusna kumaha? Suganda teu wasa pikeun nyegah. Ari sabab memang hatena panas keneh, teu bisa milih mana nu salah jeung nu bener. Abdi mah bade wangsul heula ka Tasikmalaya kanggo niiskeun emutan negerkeun hate. Abdi mah nyuhunkeun waktos we 2 minggu, Pak. Nyere kiraha itu mangkatna. Suganda bangun hoream nyarita. Ayeuna pisan abdi bade mios, Pak. Nya berala tu sing salamet. Buwati narik napas panjang katara bangun haneueul jeung hanyakal. Sabab aya nu teu luyu jeung harepan hatena ceuk kahayang nama Suganda teh ngahalangan ulah ngidinan ka manehatana. Tapi buktina Suganda teu loba omong, ciga nu embung pusing. Kulantaran geus heula kecap kapaksa Buwati meresan pakeanana sup kana koper. Sanggeus tarapti leos indit, teu ngareret deui ka salakina nu ngahulang jiga katenung teu loba omong. Kaayaan beuki burit panon poe geus tunggang gunung, harita teh Buwati megat oplet nu ka kebon kalapa. Maksud nerekana beus jurusan Tasikmalaya nu danget harita. Terminal di kebon kalapa keneh celak kana oplet dius indit. Hate Buwati nyeblak lantaran indit nate sasat bobodoan, ngadoja salakina tapi bet diidinan. Hatena jadi cangcaya teu pati mikeun rek ngantep salakina di imah sorangan, bari jeung dibaturan ku si Sarmi nu dipikaceceub ku manehanana. Haryaneun Kang Suganda, nabat ngidinan ka aing, panyana teh rek ngahalangan. Da biasana ge sok kitu, jigana mah ngahaja meureun. Marah lalu asa hotel jeung si Sarmi. Kurang ajar ngeunah we meureun nya. Asa dibere kasempetan ku aing. Teu aing mah teu mikeun mun kudu kitu mah. Aing moal tulus ka Tasik. Leuwih hade eulin heula we mun geus peuting rek balik deui ka imah. Rek ngintip si Sarmi jeung Kang Suganda, rasakeun sia. Kitu galecok hate Buwati. Bari ngahuleng diuk dina oplet anu harita.
telaju ka jurusan kebon kalapa. Wanci magrib para mitra sadaya, Buati hulang-hulang tepuguh aya nunanya ge teu dijawab. Para calo panumpang sungsrog nyarampeurkeun bari nawarkeun beus anu rek dieusi nu keur dieusian. Tapi Buati ukur gogodeg, atuh nu naranya teh pating laleos bari kukulutus. Buati bosen nangtung di terminal tuluy kaluar bari rarat-reret susuganan aya nu wawuh. Teu karasa leumpang teges tepi ka jalan Dewi Sartika. Beuki lila beuki deukeut ka alun-alun, tungtungna srog nepi ka hareupeun Masjid Agung. Di dinya ngarandeg tuluy melong kawetan nalingakeun kaayaan di alun-alun, nu rame ku jalma-jalma nu arulin balawiri. Jika nama laluasa mun ulin heula di alun-alun. Da geuning loba batur jika nama resep matak tentrem kana hate. Sugan we kasusah teh kasedih kaubaran. Kababerah ku jalma nu loba. Cek hate Buati. Tuluy meuntas kalayan ati-ati, asup ka alun-alun lahaloho teu puguh anu dijugjug. Akhirna gek diuk dina bangku temok, tuluy ngalamun mikiran pilampaheun. Saterusna barang keur jongjon kitu torojol aya dua lalaki nyampeurkeun. Gek diuk teu punten-punten acan puguh Buati reuwaseun. Nanaonan ieu teh? Na teu nempo ka kuring? Kasar nyaritana da keuheul jeung sieun. Terus nangtung sarta ngejat cakakak dua lalaki saleuserian bangun bunga. Panon melong ka Buati. Nah, betiga nu kakarawe tante lah. Kadieu atulah da moal naon-naon saya ge lah. Pan geus biasa unggah malam kemis. Ceuk eta lalaki cunihin pisan. Malah nu saurang deui ngaheheh bari nyampeurkeun. Leungeun ngaragamang rek ngaleng ka Buati, kebeg Buati ngarenyag. Manehna beuki reuwas ngadenge omongan kitu teh. Teu rumah sababuh ka anjeun nu cologog kitu. Na dikira awe nanaon kami teh. Dasar lalaki mata karanjang. Buati ngaleos deui. Tapi lalaki nu dua teu kapok deui dikitukeun kalah kapating cakakak bari nuturkeun. Malah maasa diheureuyan ku Buati nu memang keheuleun pisan. Buati sadar dirina ditutur-tutur ku dua lalaki gancang kaluar ti alun-alun. Celak kana bemo dius ini teu puguh tujuan. Pokona mah asal jauh jeung lalaki nu dua teh. Puguh ngege curug nu duaan teh ukur bisa colohok bengong, olohok ngemang kadu para mitra, nempo anu ngageleuyeung dina bemo beuki lila beuki jauh. Teu kacatur para mitra ulina Buati, urang kocapkeun geus tengah peuting. Harita Buati bener-bener teu tulus ka tasikna. Da tadi geungan saukur ngadoja ka salakina atuh tengah peuting teh geus balik deui ka imahna. Tapi rerencepan dah hayang ngintip nu di imah. Buati nguliwed ka tukang tangka lengkeng nganu nu nguyupuk. Regeureun heula nempokeun ka imah nu lampuna hurung kene. Geus sarare acan si Sarminya. Pantesna teh keur otel we silih heureuyan jeung Kang Suganda. Atawa keur gunter ngobrol bari silih keletan. Atawa keur sika sabalahan sia. Buati ngusap dada. Jajantungna ngadak-ngadak ratug pipikiran kumalayang kanu teu puguh. Dina ciptaanana ku Buati ka gambar adegan-adegan nu matak panas kana hatena. Nu matak ngabudalkeun amarahna, tungtungna Buati nekad, rek noong ka jero kamar Bisarmi. Aing kudu ngabuktikeun heula na si Sarmi teh jelema bener atawa manusia nu teu uni. Mun kapangihkeun ngoconan salaki aing, awas ya dipodaran ku aing. Rasakeun sia Sarmi. Buati singkieu tuluy nguliwed. Milihan anu poek kaketeyepan katukangeun rungkun-rungkun kembang. Akhirna tepi ka pipir imah belah kidul katayep ka belah kulon. Ngadeuketan jandela kamar Bisarmi. Beuki lila beuki deukeut antukna nepi ka nu dituju. Ret kana jandelana koluhureun. Leungeun Buati ngaleper jajantung ratug ciciptaanana geus miheulaan. Mapantes kaayaan Bisarmi nu keur paduduaan jeung salaki. Memang para wargi sadaya ari nyipta-nyipta nu can kabuktian mah sok aneh-aneh. Model harita Buati nyipta-nyipta kaayaan anu kaalaman can atawa anu keur disorang di imahna. Salakina jeung si Sarmi teh para wargi harita Buati tuluy nyarita. Kurang ajar sia Sarmi. Ngahina sia ka aing, ngahina luar biasa ngahina sia teh. Buati tipe pereket ngepeulkeun peureupna tuluy neangan keur nincak. Sangkan teteg kabeneran di dinya aya peti urut sabun nu dipake kanang marmut. Buati nincak kana peti tuluy muntang kana kacanako. Sarta digeserkeun lalaunan tapi pageuh da puguh ti jero ditutup.
Najan kitu oge teu matak gaplah sabab awas ka jero imah barang breh Buwati meni calangap panon burial bunceli. Naon anu ngagoda dina ciptaan teu luyu jeung kanyataan. Harita Buwati nyaksian hiji adegan nu matak maruringkak bulu punu. Matak leuleus satulang sani kasampak Bisarmi keur ngadeluk wiridan, make mukena bodas nyacas ka kararengse ta salat sunat tahajud. Buwati colohok bengong netep bibir Bisarmi nu kunyam-kunyem wiridan. Dibarengan ku ramo-ramo anu ngome tasbih, tuur Buwati nganyorojod, hatena deg-degan napas karasa eungap pipikiran teu puguh karuhan. Keur kitu Bisarmi rengse wiridanana tasbih ngagoler dina sajadah. Tuluy ngangkat dua leungeunna bari ngadua sarta beungeutna tanggah. Hatena neda kanu maha kawasa sangkan dirina di tang tayungan. Kitu deui nu jadi anakna malah mah dina akhir Bisarmi ngagerendeng cukup jelas kadenge pisan ku Biwati nu keur ngintip. Ya Allah, ya Robbi, mugi Gusti nang tayungan kapun anak. Mugi dipaparinan sehat sabihara-bihari. Abdi nampi kan aca cobi ti Gusti nanging abdi teh neda ka Gusti. Mugi engal dilirenkeun eta cocobi teh. Margi pun anak mah alit keneh teu acan kiat jiwana. Moal kiat lami-lami nampi ujian anu sakitu abot. Ya Allah, ya Robbi, mugi-mugi pun anak sing mulus rahayu, berkah salamet, sing pait daging pahang tulang ulah ririwi. Kitu nu kadenge ku Biwati. Panon meni colohok netep Bisarmi anu tanggah bari peureum. Dua dampaleungeun namprak neneda ka Allah. Ku Buwati katempo kalayan jelas tina sela-sela bibir panon Bisarmi aya nu herang katojo ku lampu listrik. Si panon hiji inung numi kamelang kanu jadi anak. Sarmi, geuning kitu lampa anjeun teh. Duh, hampura we kuring Sarmi. Buwati ngagerentes dina hatena. Sakujur awakna leuleus lir anu kapupul bayu. Asa taya tangan pangawasa bareng jeung kitu Bisarmi ngusap beungeut. Berai panona beunta, barang red kana janela kebeg ngarenjag satakar kebak sabab jelas pisan aya nu noong meni bolotot pikasieun. Tulung, bangsat! Bisarmi ngajerit puguh Buwati. Meni ngagurubug bakat kureuwas celeng luncat berangbang lumpat ka pakarangan imah. Langsung keluar ti lawang pakarangan milepas ka tengah jalan da puguh gugup jeung reuwas. Bareng jeung kitu ti kidul aya sora motor anu lumpat meni mengpeng. Rasa maneh peuting jalan lowong jeung ti iseun motor lumpatna tarik. Sora meni ngahiung. Ari tuh atuh para mitra tabrakan teu bisa dicegah deui. Seak cedak koceak Buwati ngacerit kobra kereleng ka sisi jalan. Kuprak kana kamalir tuluy jempe teu aya di sorana. Motor mi lepas ka kenca soloyong cedak kana tangkal mahoni kuprak rubuh. Nu tumpakna ka pacelengkeun tuluy ngajoprak teu empes-empes. Motor ngagoler deket tangkal mahoni ban hareup jadi angka 8. Ban tukang muter keneh mesina teu pae. Kacilakaan lumangsungan sakilat pisan. Kaayaan keur meujeuhna simpe atuh nu ngagoler teh. Teu buru-buru aya nu nulungan kawan teu aya jalma nu ngaliwat. Kaparengan keur sepi pisan sajongjongan mah jempe. Nu kadenge Iwati sora motor anu gegerungan lila-lila mah jempe. Kocapkeun sugana para wargi. Harita ngarojat hudang celeng luncat ka tengah imah. Tuluy muru ka kamar Bisarmi. Brug-brug panto digedoran bari gegeroan ka Bisarmi nu harita geus ngudar mukena. Bi, aya naon? Aya naon ita aya naon? Aya bangsat juragan nolol tina janela. Molotot ka abdi teh. Jawab Bisarmi bari mukakeun panto. Tuluy kaluar ti kamarna. Nah bener kade bisi keur ngalinur bibina? Henteu gan abdi teh nuju ngaring. Nembe rengse pisan tepan sunat. Waduh. Cila kacicing di dieu. Jaga barudak. Keun kukuring diudag. Moal ka mana jalemana lah. Pasti tah ka jalan ka hareup. Suganda gugup berebet ka kamarna. Ari balik deui geus ngajingjing gegendir anu dijieun tina ruyung kawung. Pelecet ka hareup tuluy lumpat ka lawang pakarangan. Serog ka sisi jalan regeureun red ka kenca red ka katuhu. Wah. Ka mana kaburna bangsa teh atunya? Heh. Aya wae. Kurang ajar ngaririweuh we kanu keur bingung teh. Suganda ngahegak bari ngomong sorangan.
Barang red kahandapun tangkal mahoni nempo motor ngagoler sarta teu jauh ti eta tempat. Aya nu ngajoprak sisi jalan. Wah, nu cilaka. Sugana buru-buru ngadeukeutan ka nu cilaka. Sanggeus tepi gancang nu ngagoler teh dibalikeun sinanang karak. Gap dirampadadana karasa keketegan keneh. Ngan sirahna baloboran getih. Waduh, anyar keneh ieu teh. Palang siang basa tadi aya nu ngajerit teh tabrakan jeung naon nya? Dengan aya motor wungkul teu aya kendaraan sejen. Wah, nabrak nu meuntas sigana mah doh. Palang siang rona nya. Sugana rarat reret deui. Breh nempono nyangkorah dina kamari reubelah ditu. Gancang ku sugana disampeurkeun barang geus tepi sugana ngajenghok. Hah? Wati? Kunaon Wati? Gabrug Ibu Wati dirontok bakat ku kaget jeung watir. Bu Wati teu nemalan sabab tadi ge langsung kapiuhan lantaran nyeri jeung reuwas katabrak motor satakerna. Ya Allah, ya Robi. Kunaon ieu Wati? Kunaon heuh? Kunaon? Sugana lowa-lowerek ceurik bari ngaguyah-guyah Bu Wati. Amak jeung watir sarta kaduhung ngagulung ngajadi hiji. Keur kitu lar aya nu ngaliwat dina motor reg eureun tuluy nyampeurkeun ka Sugana nu keur ngagugulung pamajikanana. Pok eta nu lalaki teh nanya. Aya naon Pak nu cilaka? Mohon nyi punten bantuan Akang ya wartosan polisi. Jawab Suganda bari ngareret. Nu dipentaan tulung teu kaleked celakana motorna dius indit deui. Sakilat geus jauh ukur kadenge sora motorna bae nu ngaheong. Para mitra kaum dangu, Suganda gugup. Manehna teu nyaho kana naon-naon nu kudu dilampahkeun. Tungtungna ukur ngagugulung Bu Wati nu tetep teu eling-eling. Getih ngucur tina tatuna pakaian geus baseuh ku getih. Malah Suganda ge katepaan piamana bareureum ku getih. Teu kungsi 10 menit heang sora sirine polisi jebul aya mobil anu datang ka tempat cilaka. Cerut-cerut anggota polisi tarurun kabeh aya opatan. Harita keneh Suganda dipenta kateranganana. Ku Suganda diterangkeun unurutkeun kanyaho manehna. Ku polisi dicatet kalayan taliti geus kitu nu cilaka dibawa ka rumah sakit Rancabadak. Motor nu cilakana dibawa ka kantor polisi. Nu cilaka geus katulungan Suganda milu ka rumah sakit. Kocapkeun Bisarmi jeung anak asuhanana harita teh ngariung di tengah imah. Bari ngadedengekeun kaayaan di luar, basa aya sora sirine Bisarmi menika kerot kawas nu gemes. Pok manehna ngomong sorangan. Hag sia beunang ayeuna mah bangsat teh. Sabab aya polisi nu ngudag. Kurang ajar bangsat ka sebelan teh kumawani ngaganggu ka aing. Moal bisa kabur sia jabadi udag ku agan deui dikepungkun wajib. Kitu ceuk Bisarmi jiga nu hayang puas. Puguh Nyi Eni para mitra adina heraneun kabeh pating kariceup bari melong ka Bisarmi. Lantaran basa aya ribut-ribut teh kabeh geus tibrasare nu matak teu aya nu ngarti kana eta kajadian. Komo yatimah kekereuceuman bari murungku. Aya naon ieu teh Bibi? Abdi mah meuni kawer nya. Eni nanyakeun jajantungna ratug teu puguh. Ih, Neng, apan tadi teh aya bangsat nu bade ngabongkar ka imah urang. Untung Bibi mah tacan monok nyaring keneh harita teh. Pareng ngareret kana janela bat aya nu molotot ka Bibi. Tu gancang Bibi teh ngajerit nu menta tulung salajengna tuang rama bijil ngudag bangsat. Tapi aya sirine ngajerit tangtu bangsat katewa ku polisi. Puasing beunang we bangsat ka sebelan teh. Bisarmi beuki tandes nyaritana. Kawas nu ngarsa yakin yen bangsatna teh geus beunang. Oh, kutan kitu Bi paingan apa teu aya atunya? Muhun Neng, tapi parantos lah teu kedah seueur emutan da moal sawios-wios. Mangga gerak karulem we anggur. Bilih enjing kasiangan apan kedah ka sakola. Bisarmi nitah sare ka barudak nu tiluan. Tapi saurang ge taya nu ngagugu sabab asa kaweur. Keur kitu telepon ngirining gancang ku Nyi Eni diburu. Tuluy diangkat sarta harita nyarita bedas. Ya, 32451. Mau bicara dengan siapa ya? Bisarmi jeung barudak nu duaan colohok kaget aya telepon tengah peuting. Tapi teu aya nu nyarita pok Eni ngomong kana telepon. Oh, apa? Nah di mana Pak? Di rumah sakit? Hah? Di rumah sakit? Aya naon Pak? Kumaha? Ibu? Hah? Kunaon ibu Pak? Eni ngahulang bari ngadedengekeun nu ngomong dina telepon.
Geus kitu telepon ditutup paroman Eni alum koloyong ngadeukeutan deui ka Bisarmi gek diuk bangun lungse. Saha nu nelpon wayah kitu Neng? Mun teh sopan teuing nya. Bi, nuju di rumah sakit apa teh? Ibu tabrakan. Cek Eni bari cari nakdak panon melong ka Bisarmi nu calangap kageteun. Kumaha Neng? Baru tabrakan piraku mustahil apa ibu mah nuju angkat ka Tasikmalaya, angkatna teh tadi siang kene. Piraku tabrakan wayah kieu. Asa teu kahartos ku bibi mah da. Buah sanes tuang rama nu nelpon teh Neng kade ulah gugup pilih bangsat nu bade nipu. Hege kurang dikantunkeun bumi, teras bumina dibongkar. Bisarmi waspada. Yakin bin nyarios teh di telepon apa? Amanat naon cenah tuang rama teh Neng? Apa nuju ngudag bangsat? Urang sarere teu keeng ka mana-mana panto kuncian surna sing page. Margi apa moal mulih bade nungguan ibu nuju diparios di rumah sakit. Tangtos duwi ka enying kitu amanatna teh Bi. Bisarmi ngahulang. Manehna teu ngarti meus-meus acan kana eta kajadian. Sabab keukeuh boga anggapan yen Buwati mah ka Tasikmalaya. Asa mustahil mun dadak aya beja tabrakan teh jeung deui sugana lain rek ka mana-mana tapi rek ngudag bangsat piraku jadi los-los ka rumah sakit. Ieu hal teh teu kaharti ku pikiran Bisarmi. Bi, tos kuncian pantona sadayana Bi bila aya bangsat. Da pamah yakin moal mulih bade nungguan ibu cenah di ditu. Eni nyarita deui lantaran Bisarmi kalah ka ngahulang bangun anu bingung. Keneng, nayak tos tuang ibu teh tabrakan. Nah di mana atunya? Yakin Bi da bieu teh da nu sasauran teh sanes nulian apa? Abdi mah apal kana soantena moal beunang di Bobodo. Jeung Bi kuncian pantona ulah dilagar bilih aya bangsat. Bisarmi teu ngabantah. Akhirna murupan tok tuluy dikunci ti jero kalayan api. Sanggeus rengse tuluy nyampeurkeun di ka Nyi Eni. Gek diuk bangun lungse pipikiran jadi kawer teu pugu. Kocapkeun isukna samemeh panon poe meletek ti beulah wetan sugana geus datang deui ka imahna dipapag ku anakna nu tiluan. Kabeh araya di imah ngadaguan beja ti bapana. Malah Bisarmi ge gancang muru kadununganana hayang meunang beja anu jelas. Apa? Kumaha ibu teh panah leres tabrakan? Di mana tabrakanana apa? Eni nanya ka bapana anu karek jebul. Gek sugana diuk dina kursi. Memeh ngajawab nuna heula gegendir nu rek dipake ngababuk bangsat kana meja. Muhun agan kumaha katewak bangsat teh? Bibi mah meuni gemes teh hoyong mencetre kana matana tah. Bisarmi kekerot bakat ku Sarmi. Kitu deui ka Eni, Lia jeung Jati. Ibu teh nyaan cilaka katabrak motor di hareupeun imah ieu pisan. Ari sabab musababna mah can kanyahoan, sabab ibu jeung anu tumpak motor can aya nu eling. Teu bisa ditanya lalakona. Atuh sajabati kitu teu aya saksi deui. Nah laras teh agahan. Bibi mah asa teu ngartos apan juragan istri teh angkat ka Tasikmalaya sanes. Nah mau tabrakan di Payun. Ari bangsatna ka mana atuh? Bisarmi bari kerung jajantungna jadi ratu. Bener Bi. Manehanana tabrakan di hareup. Perkara itu ieu mah kuring ge teu nyaho jeung can ngarti deui. Lantaran can meunang katerangan nu pasti. Ayeuna pek we geura beberes. Beberes we ayeuna mah. Pagawean naon-naon nu jadi tugas bibi, pokona kudu dibereskeun. Kuring jeung barudak rek ka rumah sakit sabab nu gering teh teu aya nu nungguan. Tak kitu ayeuna mah nya binya. Mangga atuh agan. Bibi mah sejang ngiringan we. Sanggeus asak papatah ka Bisarmi. Sarta sagala rupa kaperluan geus sadia sugana ngajak anakna ka rumah sakit. Langsung make sedan ayeuna mah sabab geus puguh jug-jugeunana. Di imah teh jadi tiiseun ngan ukur aya Bisarmi wungkul. Nu hatena kebek rupa-rupa pertanyaan, nu can kajawab. Malah sajungna sugana teh Bisarmi teu buru-buru digawe deui. Manehna ngajentul sorangan di tepas bari melong ka jalan. Heran kacidanya, kumaha tuh ieu teh nu sanyana jeung naon sababna? Ibu Wati make tabrakan jeung motor. Na teu tulus ka Tasik atawa kumaha nya? Ari bangsat ka mana atuh? Asa teu puguh teuing tapi mangsa bodoh teuing pokona aing mah kudu digawe ngajalankeun kewajiban sakumaha biasana. Sanggeus ngomong kitu leos Bisarmi ka dapur tuluy digawe deui sakumaha biasana. Bisarmi beuki tamah pangalaman salila cicing di imah sugana. Teu boleh manggihan kajadian-kajadian nu aneh nu teu mata kataha ka harti ku pikirna. Hal ieu beuki namahan kadewasaanna napikeun Bisarmi
leuwih ati-ati jeung waspada salila aya di kota mung waktosna kabujeng seep.